Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngalajengkeun hancah hikam halaman 58. Falaula waridun maka nawirdun. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula waridun tahlamun teu aya ari warid eta maujud ilahiyun anu bangsa pangeran auroda anu ngadatangkeun hukana warid saha Allahu Gusti Allah ala qalbihi kana hatena abdun ai tajaliyun ilahiyun tegesna pertela anu bangsa pangeran makana tah moal bukti tah moal aya naon wirdun wirid wahwa sareng ari wirid maeta perkara yako anu tiba bikas bil abdi ku ngalakonanana seorang hamba min anwa il ibadati buktina pirang-pirang warna ibadah kasolatin sapertikeun salat wasiamin sareng puasa wa zikrin sareng zikir ila ghairi dalika nepi kalianti itu salat ileh aya payakunu tegesna tuh bukti naon istihqaruka ngareken hinana anjeun lahu kana wirid kila ta'adabin eta saeutikna tata krama ma'ahu sartana Allah walhasilu sareng ari kesimpulanana anna ibadallahi kana saestuna pirang-pirang hamba Allah al-mahsusin anu ditangtukeun kabeh yan qasimuna eta narima kabagi ibad kisma ini kana dua bagian muqarrabina tegesna kahiji muqarrabin jalmi anu dideketkeun kabeh wa abroron sareng kadua abror tegesna pirang-pirang jalmi anu alus pal muqarrabuna tah ari jalmi anu dideketkeun kabeh hum itu muqarrabun alladzina eta jalmi-jalmi akhadu anu nampa alladzina an hududihim tina pirang-pirang bagianana alladzina wa iradatihim sareng pirang-pirang pamaksudanana alladzina wa aqwamu sareng ngalakonan alladzina bihuquqi rabbihim kana pirang-pirang hak pangerana alladzina ubudiyatan halna kumaula lahu karob wa talaban sareng nyupri limardotihi kana karidoan rob wa haulai sareng ari itu muqarrabun hum tegesna muqarrabun al arifuna eta ahli ma'rifat kabeh wal muhibbuna sareng jalmi-jalmi anu dipika cinta kabeh wal abroru sareng ari pirang-pirang jalmi anu sae hum itu abror teh albakuna eta jalmi anu tetep kabeh ma'a hududihim sarta pirang-pirang bagianana abror wa iradatihim sareng pirang-pirang pamaksudan abror wa qamu sareng ngalakonan abror bi ibadati rabbihim kana ibadah ka pangerana abror tom'an karana toma ngarep-ngarep pi jannati dina surgana rob wa haroban sareng karana kabur min narihi tina narakana rob wa kul wahidin sareng ari tiap-tiap sahiji minhum ti itu muqarrabun sareng abror mamdudun eta anu ditulungan
fi maqamihi dina martabatna kulu wahid alladzi anu huwa nuari kulu wahidatan napikan mana huwa ari kulu wahid bihi tetep dina ladzi gitu bimadadin ilahiyin ku pertulungan anu bangsa pangeran iktado anu ngamistikeun madad min hutina kulu wahid al qiyamah kana ngalakonan bihukuki dzalikal maqami kana pirang-pirang hak itu makom martabat wa ila dzalika jeung kana itu anna ibadallahil mahsusin asaro taisarah musonib bikoli kodawan musonib qaumun ari kaum aqoma eta milih hum ka kaum saha al haqu Allah ai ihtaro tegesna milih hak hum ka kaum li hidmati pikeun ngahidmat ka hak bi taati ku taat ka hak al-zahiriyati anu bangsa zahir hatta solahu sehingga yang lulus kaum li jannatihi pikeun surgana hak lulus teh pantas itu kaum li jannatihi pikeun surgana hak wa hum sareng ari kaum az-zahiduna eta pirang-pirang jaminu zud wal abiduna jeung pirang-pirang jalmi anu ibadah kabeh kama seperti perkara maro anu tos kalangkung mah wa qaumun sareng ari kaum anu sejen ihtaso eta milih hak al haq teh hum ka kaum bimahabbatihi ku mika cinta ka al haq hatta salau sehingga yen lulus sehingga yen pantes sami itu kaum likurbihi pikeun caket sareng hak waduhuli sareng lebet fi hadratihi di payuneun hak al haq wa hum sareng ari kaum al muhibbuna eta jalmi anu mika cinta kabeh wal arifuna sareng jalmi-jalmi ahli marifat anu tadi ge saminya al arifuna ahli wal muhibbuna sareng jalmi anu mika cinta sanes anu dipika cinta anu mika cinta tadi aya logat aya lapad wal muhibbuna anu mika cinta sami sareng ieu wal arifuna sareng jalmi ahli marifat wal kullu sareng ari saban-saban sahiji mustarikuna eta anu rerejengan kabeh fil intisabi dina narima pantes bihi ka hak wahidmati sareng ngahidmat ka hak lakin khidmatul awalina tapi nari ngahidmatna ngaladena jalmi-jalmi anu tipayun aksaruha eta ari ka seseueuranna khidmah bil jawarihi eta ku pirang-pirang anggota badan wal akhirina sareng ari khidmahna jalmi anu pengker anu pandeuri aksaruha eta ari ka seseueuranna khidmah bil qalbi eta ku hate kulan kana tiap sahiji numiddu nulungan kami saur Allah haulai ka itu kaum wa haulai sareng ka itu kaum anu jadi haulai nu kahiji mah kaum anu aqoma humul haq li hidmatihi wa haulai ma nu kadua eta kaum ihtasahum teh qaumun ihtasahum min ata'i rabbika tina paparin pangeran anjeun wa makana jeung teu bukti naon atau urobika paparin pangeran anjeun mahdhuron eta anu dicegah aya mamnu'an tegasna anu dicegah fa ida syahida tah di mana-mana nyaksi saha al abdu seorang hamba in pirodal haqi kana mun paridna Allah bihadhil iqamati ku ieu milih iqamah di dina ieu mah milih
wa tahsisi sareng nangtukeun manaa maka nyegah hu ka ieu abdu al abdu taya syahidal abdu huka itu naon dzalika itu syahida amatina perkara dzukira anu caritakeun anu tos caritakeun minal ihtiqori buktina ngahinakeun qala ngadaus Abu Yazid ittala'a ningali sa Allahu Gusti Allah Ta'ala ala qulubi auliyaihi kana pirang-pirang manah pirang-pirang kakasih Allah paminhum taheta tetep tina sapalihna aulia man ari jalmi lam yakun anu teu bukti man yasluhu eta pantes man lihamlil ma'rifati pikeun mikul ma'rifat sirpan halna murni pasagola teras nungkulkeun Allah hum kaitu man bil ibadati ku ibadah qala matakunu saeutik pisan bukti naon alwaridatu pirang-pirang anu datang al ilahiyatu anu bangsa kapangeranan ay qala tegasna saeutik naon husul hasilna waridat ila bagdatan eta kecuali ngageretak ay goero bagdatin tegasna salian ti ngageretak wal muradu sareng ari anu dimaksud biha ku waridat al ulumu eta pirang-pirang ilmu al wahbiyatu anu bangsa kapangeranan wal asroru sareng pirang-pirang rahasia al irfaniyatu anu bangsa makrifat allati anu yatahafu anu maparinan sallahu Gusti Allah biha kullati ibadahu ka pirang-pirang hamba Allah wala takunu sareng tebukti lati fil ghalibi dina galibna illa bagtatan eta kecuali ngageretak ay pajaatan tegasna ngageretak min ghairi istidadin tina teu aya cawis-cawis tanapi persiapan laha pikeun lati bi ibadatin ku ibadah min sholatin buktina salat wasiyamin jeung puasa wa ghairihi jeung salayan ti salat jeung siam li ala yadai supaya yen tengaku hakana waridat sa al ibadu pirang-pirang hamba Allah ay yarawna tegasna narekadkeun ibad annahum kana saestuna ibad ahlun eta ahli laha pikeun waridat biwujudil istidadi ku aya ku sabab ayana persiapan atau nabi cawis-cawis laha pikeun waridat bil ijtihadi ku nya pil auradi dina pirang-pirang waridat wal ibadati sareng pirang-pirang ibadah tamassukan karana nyekel binahwi qouli sallallahu alaihi wasallam kana dawuhan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lapad hadisna wala yazalu abdi yataqarrabu wala yazalu jeung teu eureun saha abdi seorang hamba yataqarrabu abdi hamba kaula yataqarrabu eta gawe taqarrub abdi ilaya ka kaula bin nawafiliku pirang-pirang pasunatan hatta uhibba sehingga yen mika cinta kuring huka abdi wa gopalu sareng hilap ibad an qani himmatihim tina kabuktian cita-cita na ibad muta'alliqatan eta nu cumantel bidaril akhirah ka daerah akhirat labihi lain ka Allah fala tahsulu atuh teu hasil lahum pikeun ibad naon ma'rifatuh ma'rifat ka Allah suatu nu tangtu wala waridatun sareng teu hasil naon waridatun pirang-pirang waridat ilahiyatun anu bangsa pangeran nu bangsa kapangeranan wa hasiluhu sareng ari kesimpulanana qala matakunu ana waridati eta saestuna pirang-pirang anu datang hadaya eta pirang-pirang hadiah minallahi ti Allah Ta'ala wa minahun sareng pirang-pirang paparin minhu ti Allah palah tasulatu teu hasil waridat akibal ibadati dina sabadana pirang-pirang ibadah
as-shadaqati anu bener wa bi pauriha sareng dina pada haritena ibadah bal tahsulu balik tahasil waridat bada zalika dina sabadana ibadah bagtatan halna ngageretak wa husulu hasareng ari hasilna waridat akibal ibadati dina sabada ibadah nazirun eta anu langka qalilun anu saeutik wallahu alam.